Mah keur naon mah? Keur nuan jelema. Nuan jelema saha mah? Saha we nu dek dijadikeun lawan? Lawan naon mah? Lawan hayang hiburan, hayang tatarucingan. Oh, bisa kitu mah tatarucingan. Kecik kumaha atuh mah tatarucingan. Sok abdi we lawan namanya. Wani henteu. Nya sabisa-bisa ieu mah mah. Ngalawan ini. Aduh, ya mah sabisa-bisa. Sok rek ini heula rek didinya heula. Ah, mawe malah. Abdi mah nembal we nya. Heug lah. Neguh we nya. Nya nya. Tatarucingan nya mah nya. Tah ayeuna jadi sebar urang. Aya itu mah 20 urang mah ieu teh. Sok. Marek nanya. Si eta jadi RT didinya jadi RT. Eta budak eta jadi RT, budak itu jadi RT. Cing teng neguhkeun ari RT na eta jadi naon? RT na jadi naon barudak? Naon nya? RT na jadi naon kalau rada bingung ieu. Sok jawab ngajak. Jadi RT meureun mah. Apaan RT? Nah jadi RT. Jadi RW atuh mah. Balegu. Aduh, belum taluk atuh mah, taluknya dah. Heeh. Taluk kabeh taluk. Taluk cenah mah. Nya jadi loba belegu RT na. Oke, ja mana RT dah euy. Aduh, RT. Aya deui nu lain mah, tarucingna. Aya. Kumaha cik mah? Loba. Emak teh nyaba jeung maranehnya. Nya. Si anu di Jakarta ka Bogor, di Bogor ka mana we lah pokona namanya Mbak. Ai supir busna saha? Saha dak? Numpak bus tah nyaba teh. Ai supir busna saha? Saha nya? Supir busna saha? Saha? Teuing ah. Mang Dana. Mang Dana lain dah. Cara, ari cara. Oh, gitu. Mang Acep meureun Mang Acep atau Mang Asep? Lain. Mang Dadang. Lain. Lain saha tuh mah cik taluk ah. Tong makataluk. Tong wakat taluk. Keula. Manggali. Lain. Lain kene wae. Mang Cepi. Lain. Palurah atuh mah. Nya lain. Saha atuh mah da geus bingung taluk ah. Boro-boro sia aing ge teh nya. Hai. Cuma ngeprank. Aing ge. Ngeprank mah. Aduh, ngeprank sih mah ya. Si atuh mah deui mah anu babari mah bisa dijawab mah. Da keur nu bodoh mah tatarucingan naon-naon ge malah kategu. Oh gitu mah. Oh gitu cing geus mulai cobaan nyedaknya. Heeh. Hideung sagede munding diletak amis sia naon tah? Coklat mah. Coklat. Coklat segede munding. Tahu keul aja. Wah edan, coklat segede munding. Kaleci mah. Kaleci, coklat. Ah, ku barodo teuing. Korong mah, korong. Mikir. Lain korong mah. Lain korong mah. Lain segede munding. Banyak teh korong mah. Naon atuh cik mah taluk di we ah mah. Hideung segede munding diletak amis. Naon daknya euy. Dak kan apa teh? Taluk wae taluk. Taluk mah. Heuh munding ge gulaan sia. Berantak sia. Ini coklatan mah. Acing mah bener. Aya we aduh. Naon deui cing mah naon deui? Tadi pernah bahas korong. Heeh. Nah, ayeuna aya. Oh aya cing. Kumaha cing? Perkawis korong. Itu mah. Judulna korong. Iya dah korong hideung we. Naon sababna sia lamun ngorong di kitu-kitu? Masuk di kitu-kitu? Heeh. Heuh naon sababna? Naon dah? Ben buleut. Di bulan-bulan mah. Suraku raru gitu. Geula naon nya? Naon atuh dak? Hese. Hesenya. Meni kabeh hese. Cing atuh kumaha jawabanna taluk ah mah. Naon sababna ngorong na make gitu-gitu? Heeh. Pangna leutik. Lamun gede mah ku aing dikieu. Kieu tah ngorong teh. Dodol mah itu. Eta teh karena korong mah leutik. Bayang teh mun gede ieu bener. Bisa gede munding tadi teh. Oh bener mah. Sok mah ngalawan maraneh mah ngalawan. Ya sabisa-bisa emang teh bisa taluk meureun. Amin. Kieu inget Cing naon lah. cing. Yakin pialeheun. Kumaha cing mah? Aya hiji tempat wisata Iya. ya. Ditulis di dinya teh Iya. dilarang ada yang berjualan. Ya,
Terus Yo, lamun aya nu dagang di dinya dihukum cenah. Ngasupkeun dagangan anak kana bujurna 3. Kela mah eta lamun dagangna dagang sate kumaha mah? Nyasuk. Ari dina hiji poe aya tukang salak. Cimprak pada dinya tukang salak terek dagang salak ya. Dan teu becuseun maca meureun tukang salak teh. Kurunyung we keamanan. Yen eta tukang salak kudu dihukum. Nya heueuh dihukum atuh. Ditongengkeun ta tukang salak. Dibebaskeun. Bujurna si salak teh. Anu kahiji ngecerit. Pasti atuh mah. Kocak dengeng. Anu kadua ngajerit keneh wae. Salak teh nya. Ari nu katilu surak eta tukang salak. Kumaha dibahekeun atuh mah. Kalancaina bahe si emak tuh. Terus Pokoknya aya nu katilu. kumaha mah? Masukkeun salak kana bujur nu katilu surak tukang salak teh. Kuat kabrag-abragan surak. Heuh kunaon eta? Naha? Ada nyeri meureun mah. Heuh pancet tadi ge nyeri. Anu kahiji nyeri, nu kadua nyeri, nu katilu meureunna beuki nyeri, tapi naha eta mah bet surak. Abrag-abragan, kok surak kitu tah surakan. Cing naon teguh. Atuh meureun mah atuh. Heuh atuh kunaon? Nya eta Atau terakhir. terakhir gitu meureun. Gak bisa gitu udah nyeri. Bisa. Kalau ada ka anu apal dah kata jawab. Itunya. Naon Nah, tah? kalau katilu nah bet surah Eh, hese nya. aslina. Hese mah taluk mah. Deui wah. Ida kumaha eleh mah bae dina tetarucingan Aing mah. mah eleh ku nini. Naon atuh mah jawabanana? Jawabanana eta tukang salak make seuri ngalantaran naon? Aya tukang kadu ngaliwat ka dinya. Aing oge salak sakitu nyeri. Komos ya kadu dibebaskeun. Mau puas gitu. Bener. Mantap mah. Ai. Sakitu ya banyak. Heeh, geus nya. Sakitu.